Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sabekrebar dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Siti Nurani bagian ke-12. Ieu yasana Bapak Atolib. Sate acan dipedar ya dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka sadayana anu parantos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ari kapada melan mah henteu sesah, malah kamari oge abdi teh ditawisan ku pimpinan bilih bade ngabantun perlopan. Da dina lebat 2 tahun teh nembe kacandak 2 dinten. Cek Durahman. Dupi miosna dinten naon? Durahman naros ka Pak Abdullah hatena rada bungah eukeur mah hayangeun nyaho ka Jakarta. Tambih aya jalan komo nyabana jeung Nurani deui aya jalan komo mentas bisa babarengan rada lila higa di lembur keur pada diajar ngaji di bumi Neng Nurani. Isukan oge ku bapa di interlokal meureun Senen oge geus bisa mapageun da geus mere alamat telepon ka bapa oge suruh Pak Abdullah. Senin mah abdina oge nembe wawartos kepada melan. Poe Senin oge da moal isuk teuing merenjang da tebih ongkoh sanaos ku sedan oge ti ditu teh aya 3 jamna jadi Jang Durahman oge kabujang ka pademelan heula mah. Babadan tenan Pak Abdullah parantos beres malah parantos marulih sareng istrina ti Ibu Jubaidah nu kantun kari Durahman sareng ti bumi keur neraskeun ngaraleut bari neraskeun ngadarongengna. Tah geuning aya jeruk Garut sagala ani ari tadi teu disuguhkeun ka tamu sur Ibu Jubaidah kan Neng Nurani anu kaluar ti bumi tos nyandak jeruk. Pamang Ibu ngagaleuna dangan opat siki kangge Ibu 2 abdi sareng Kang Durahman hiji sewang sur Neng Nurani bari nyanggakeun jeruk ka Ibu Jubaidah sareng ka Durahman. Benar tadi cariosan Pak Abdullah teh barudak ari kira-kira geus kaharti mah entong teuing lila-lila mikir. Jang Durahman kedah enggal-enggal nyarios karama ngarah jongjon ari sepuh geus pada aruningaeun mah sur Ibu Jubaidah. Sumuhun abdi oge parantos nyarios ka pun bapa kaleresan da anjeunna sumping ka dieu sanggemna pek heula ditempoan saminggu jenis pada jenis sing asak heula badami da kolot mah kari nuturkeun sur Durahman bari tungkul. Tah geuning kitu Nurani kumaha tah pikiran Nurani geus wawartos cenah kasepuhna Jang Durahman teh. Sumuhun abdi mah bade ngiringan wae kumaha ibu wae di dieu. Neng Nurani nyariosna bangun anu isin raraina rada bareureum. Nya engke wae balik ti Jakarta urang badami deui ngarah jongjon sarerea sur Ibu Jubaidah manahna teu kinten bingaheunana nguping kaayaan barudak teh. Pukul 11 Durahman kakara balik ti bumina Ibu Jubaidah kasampak Hamim masih keneh nyaring keur diuk dina kursi bangun kacida melangeunana. Karek cat oge Durahman unggah ka imah geus ditanya ku Hamim. Mulih ti mana Jang?
akang meni melang sieun ujang kumaonam rek nyusul henteu terang ujang angkat ka mana dan teu wawartos heula. Diandir Kang ti Ibu Jubaidah keleresan aya Pak Abdullah di ditu teh. Panginten atuh lami ari keleresan aya tatamu mah nyana ujang angkat ka andir mah akang moal hariwang. Aya naon kitu jang anu aneh? Manehna nanyakeun ka Durahman. Eta Kang, abdi teh kedah ka Jakarta nyarengan Ibu Maimunah, istri Pak Abdullah. Ngadeuheus ka Pak Hairudin nu kagungan sakola teh. Margi Pak Abdullah nuju repot. Iraha ujang mios ka Jakarta teh. Rupina mah dinten Senin pasi siang atanapi dinten Salasa enjing-enjing. Upami henteu aya wagalan anu sanes, tembal Durahman bari cengkat tina kursi. Ah, parantos tunduh Kang abdi mah. Capek teuing panginten. Durahman ninggalkeun Hamim bari abus ka kamarna. Hamim ningali jang Durahman geus abus mah ka kamarna, manehna nulakan heula panto. Terus bae sare tibra pisan. Kocapkeun isukna Durahman menang surat ti Pak Abdullah. Nyarioskeun yen anjeunna parantos nginter lokal ka Jakarta. Sarta tabu 10 dina poe Senin Durahman kedah parantos sayagi jeung geus aya di bumi Pak Abdullah tangtu nu ti Jakarta geus nyampak arek mapageun. Atuh dina poe Senenna isuk-isuk Durahman geus tarap ti manehna geus nitah Hamim mawa koperna ka bumi Pak Abdullah ari manehna indit heula ka pagawean arek pupuli heula ka dununganana. Henteu mencog kasauran Pak Abdullah teh pukul 10 Durahman, Ibu Maimunah jeung Siti Nurani geus anje celeuk dina mobil sedan geus ninggalkeun kota Bandung ngajugjug ka Jakarta. Bubuhan nu ditumpakanana mobil sedan weteuh supirna geus tabah pisan di jalanan teu aya halangan naon. Pukul 1 beurang geus nerepi ka Jakarta. Nu didatangan teh bumina Bapak Hairudin harita geus aya di payuneun bumina keur megat disarengan ku istina sareng para putrana. Teu kinten dareh deh sareng someahna ngarangkeun kata tamu teh estu matak pikaconggaheun pisan. Ibu Maimunah, Ning Nurani sareng Durahman dihormat sapertos kawargina ku anjeun bae. Teu kinten bari ngaheunana Pak Hairudin sareng istina kadongkapan ku Ibu Maimunah teh sabada diteruangkeun. Ibu Maimunah, Siti Nurani sareng Durahman caralik di kamar tamu di payunan ku pribumi bari salah sawuran. Hanjakal Bapak sareng Ibu Jubaidah henteu angkat suruh Pak Hairudin ka tamuna. Teu kinten anjeunna oge ari hanjakaleunna mah teu angkat ka dieu teh. Mung kumaha atuh da barudak panginten teu tiasa dikantun, sur Ibu Maimunah ka pribumi. Leres. Sanes henteu ngamaklum abdi oge. Mung nyaeta ku teu kinten kasedekna sareng ngaraos melang kanu udur. Jadi sanes kira ngupami panginten kauninga maksudna mah dina lebat serat oge. Sumohon dupi ayeuna kumaha anu teu damang teh. Abi oge henteu panjang ngemut heula. Sanaos bari kirang kahartos leres-leres oge kana maksudna. Mung ngemutkeun eta wae dina seratna. Kanu teu damang teh abae supados damang deui. Sur Ibu Maimunah nyariosna teh estu satarabasna pisan. Ayeuna mah aya sakinten henteu patos teuing pikasalempangeun. Malih saparantosna disenggeman mah pamundutna. Katingalina teh majang kana sehat sareng gumbira rupina anjeunna teh. Engke mah sontan panginten sumping ka dieu da dihaja bade di dieu ngariungna engke sonten teh. Sakantenan urang syukuran. Kurang tiasa sasarengan. Mung nyaeta rada teu kinten hanjakal nama Bapak Abdullah sareng Ibu Jubaidah teu tiasa nungkulan engke sonten teh sur Bapak Hairudin semunu hanjakaleun. Sumohon sur Ibu Maimunah. Mangga bae ayeuna mah leleson heula ulah asa-asa sing sapertos di bumi ku anjeun bae. Bilih aya kapriyogiana naon mah sae pencet bae ieu bel kanggo ngawartosan karencang nu baris ngalayanan. Sur Bapak Hairudin katamuna bari teras anjeunna ngantunkeun tatamu. Pas sore pada magrib di bumi Pak Hairudin nuju ngariung pribumi sareng tatamuna nuju caralik ngahajah henteu dina kursi tapi dihandap caralikna di amparan ku Permadani nu teu kinten saena sareng hipuna malum Pramadani tina wol kaluaran ti Ankara buatan nagara Turki. Sakedap deui oge dongkap suruh pribumi
nyariosna sarupi anu aya nu diantos. Tah geuning parantos ka kuping mobilna, suruh Pak Hairudin neraskeun cariosna bari angkat kana lebah panto. Salaresna di luar aya tamu lebat ka bumi di sarangan ku Pak Hairudin. Tah ieu anu ti Bandung teh suruh Pak Hairudin ka tamuna bari nuduhkeun ka Ibu Maimunah sareng rencangna. Nepangkeun sareng ngaturkeun wilujeng sumping sur eta tamu socana mah teu woleh netep kana lebah dada Neng Nurani. Nuhun sur Ibu Maimunah, ari Neng Nurani mah teu nyariosna naon manahna rada tampi raos ditetep bae ku eta jalmi teh saparantos mararenah deui caralikna ka kuping Pak Hairudin ngawitan sasawuran. Tah ieu teh saleresna bapa mah pernah anak kanu nembe dongkap teh jenenganana Hidayat, putrana Bapak Hamid Sarip, kawitna urang Bandung. Nyariosna kitu teh bari nuduhkeun kanu nembe dongkap. Anjeunna wakil Bapak malih waktos ka Bandung oge nyarengan tangtos sadayana oge uninga harita teh. Di Bandung anjeunna katerap teu damang. Dugi katetiasa neraskeun nungkulan dugi katamatna harita teh. Malih sadongkapna ka dieu beuki repot bae teu damangna teh. Nya aya pamundutna ka Bapak nu didugikeun dina serat teh. Ayeuna urang parantos ngariung sadayana mangga bae nyanggakeun ka anjeunna kumaha salaresna maksudna teh. Pak Hairudin nyariosna bari ngareret ka Pak Hidayat. Sadayana pada ningali ka Pak Hidayat nurupina masih keneh pias katawis tilas teu damang repot. Neng Nurani manahna sapertos nu kengeng pirasat ting sareblak ting seredet. Bibir socana ting karaduat kawas nu bakal nangis. Kencak katuhu pilih ganti calikna tungkul teu wantuneun ningali ka Pak Hidayat nu nuju netep teu ngiceup-ngiceup. Sadayana nu aya di dinya Pak Hairudin saputra garwa mertuana Ibu Maimunah sareng Durahman oge rada ngaraos kaget ningali Pak Hidayat kitu teh. Salaresna teu kinten nganuhunkeunana khususna ka anu kawasa, umumna ka emang nu janten jalan sareng ka tamu nu ti Bandung nu parantos kersa nyumponan kana panuhun abdi suruh Pak Hidayat ka kuping soantena rada ngalapara. Ari nu dimaksud mah teu aya sanes sugan sareng pangeran marengkeun masihan taufik sareng berkahna dina karidoanana, masihan pitulung ka umatna nu parantos lami kengeng maksiat sareng musibat. Suruh Pak Hidayat nyariosna diselang ngarenghap bangun anu capek sareng rada dumareuda. Sadayana nu caralik di dinya jarempe sareng ngaraos ngangres manahna nguping sasauran Pak Hidayat nu soantena ngageter sareng dumareuda teh. Ayeuna ieu kapanasaran ati nu ngajantenkeun panyawa bade dilaksanakeun kalayan disaksian ku sadayana. Cobi ieu Neng calikna rada beh payun bapa aya nu bade ditaroskeun suruh Pak Hidayat ka Neng Nurani. Neng Nurani manahna ngageter sareng salirana rada ngadegdeg tapi sapertos aya nu maksa kana salirana calikna ngangsod ka payun nyaketan Pak Hidayat. Cobi Neng Bapa ningal sakedap eta kalung anu nuju dianggo. Suruh Pak Hidayat bari nunjuk kana kang kalung nu napal dina beheung Neng Nurani nu salami na tara lesot. Neng Nurani henteu kaleked sanaos bari ngaleper pananganna ngalaan kongkorongna tina beheungna anu rada pageuh jalaran diderat pamageehna teh. Disanggakeun ka Pak Hidayat pandanganna ngadegdeg sapertos anu lilinieun bae nyepengan eta kongkorong teh. Ku Pak Hidayat eta kongkorong dialak ilik diputer balik manitaliti pisan sapertos nu telik bilih lepat sapertosna kitu mah sok bae kongkorong teh disanggakeun deui ka Neng Nurani bari naros. Ti mana sareng ti saha Neng kagungan eta kongkorong? Neng Nurani anu tadina calikna tungkul semunu isin teh saparantos ditingali kongkorongna sareng ditaros ku Pak Hidayat estu matak pikageteun sadayana anu keur calalik sareng araya di dinya. Calikna anjeunna mundur nebihan ti Pak Hidayat cengkat bari dangah muralang teu ngiceup-ngiceup netep ka Pak Hidayat. Tina soca kaluar sinar cahaya soca anu seukeut tur tangandung komara anu teneung jeung ludeung teu aya karingrang. Bari nyarios tatag pisan senajan bari pegat-pegat oge kecapna tandas sareng jelas
tuning teu nganggo tata basa nu asa-asa. Kieu saleresna ieu kongkorong teh wasiat ti hiji indung nu tunggara nu ngalakonan hirupna nanggung dosana hiji lalaki nu teu tanggung jawab kana sagala amal perbuatanana. Tapi eta indung tetap nganggap suci jeung mulia ka eta lalaki nepi ka akhir hirupna. Cintana henteu laas ku nandang sangsara tunggara. Taya beakna ku kolotna ditundung henteu diaku, ku baraya teu dipirosea. Tatanggana jeung sasamana pada mikangewa pedah nganggap hiji awewe nu nirca boga lampah teu mupakat jeung jalmaan utama. Akhirna lempang sakaparan-paran bari ngagugulung kabingung, bari nanggung dosana sarta aya deui sajabana ti eta indung nu nandang siksaan tina pagawean hiji lalaki teh. Anakna anu henteu tuah teu dosa pikeurna dikandung tepi ka lahirna malah sanggeusna gede geus campur ulin jeung batur nepi ka mangsana baleg henteu kendat henteu beak-beak nandangan siksaan kana dirina kana hatena ku basa ku penyebut batur nu karasana perih jeung nyeri. Taya bandinganana nyeresetna kana hate lir degerihan hinis basa nu panghina-hinana mungguh keur manusia nu dileuwihkeun martabatna jeung sato. Anak jadah cenah keur dikandungna reuneuh jadah budak teu puguh bapana. Ieu basa kabeh jadi panyiksa kana batin eta budak. Teu beda jeung seresetna hiji peso anu seukeut dikeureutkeun kana dagingna bari dikucuran cuka nya nyeri nya perih karasana. Ning Nurani nyariosna eureun heula diselang ngarenghap bangun anu capek. Pak Hidayat, Pak Hairudin sareng sadayana nu nuju caralik maralengek teu aya nu sasauran manehna ngaraos ngangres ngenas mang nyerikeun mang watirkeun kanu keur dicarioskeun ku Neng Nurani. Neng Nurani neraskeun deui cariosna eta indung geus mikeun wasiat ka simkuring bari amanat nu ku simkuring dicatet dina ati ditungkus dina kalbu moal tepi ka poho malah kudu ku simkuring eta amanat teh dipigawe. Cek eta indung ka simkuring tumpes paehan hiji bapa nu ngagelarkeun hiji budak anak jadah. Tapi omat nyai lain raga badagna nu kudu ditumpes, lain anu kudu dipaehan mah eta mah aya nu langkung hak nya anu kawasa bagianana ngan nafsuna lalaki nu nganggapna ka awewe teh cocokan keur ubar hawa nafsuna nu teu tanggung jawab kana sagala perbuatanana. Neng Nurani nyariosna ngarandeg kabujeng teu kaampeuh ku Cisoca nu murubut nyak celakan mapai kana damisna. Anjeunna diselang nyegruk heula nangis bangun anu sedih saputanganana munggah cipruk dipake nutupan raraina. Sadayana jarempe sakur nu nguping sareng ningali Neng Nurani henteu aya nu henteu ngalimba malah istri mah sadayana oge nu araya di dinya ngiring sedih. Raosna asa kasaliran bae nu keur nendangan sareng ngalakonan tunggara sapertos hiji indung jeung hiji anak nu keur dicarioskeun ku Neng Nurani teh. Bapak Hidayat nu calikna mayunan Neng Nurani raraina katingali teh beuki pias bae anjeunna sasauran ka Neng Nurani suantena ngaleper sareng pegat-pegat. Nyi nu mawi nyai ku bapa diangkir teh teu aya deui sabab kulantaran bapa ningali kongkorong nu dianggo ku nyai. Bapa jadi gering lantaran rumasa dosa geus nyiksa jeung ngakaya ka hiji awewe nu disebut indung ku nyai jeung ka anakna nu harita keur dikandung keneh. Tapi ieu teh lain ngahaja ngan kapaksa ku kadar nu teu beunang disinglar.
Nasib nu teu beunang dipungkir kulak canggem bagja awak bapa. Kunandangan Tunggara bebarengan jeung hiji awewe nu suci atina, mulia jeung satia manahna. Lamun bapa nyarita ka Nyai yen bapa henteu boga dosa, Nyai moal percaya. Tapi lamun Nyai nembongkeun cepuk-cepukna eta kongkorong, tangtu Nyai percaya ka bapa. Yen bapa teh lain hiji lalaki nu teu tanggung jawab kana amal perbuatan, jeung Nyai lain budak teu puguh bapana. Nu tadi disebut ku Nyai teh eta budak teh ngan kabawa Tunggara ku indung bapana nu silih pika cinta. Neng Nurani jung teras angkat ka kamarna nyelang heula muka tasna, nyandak cepuk nu salamina tara dikantun. Geus dianggap hiji jimat wasiat ti ibuna nu parantos teu aya di kieuna, dicandak ka payuneun Pahidayat. Ku Bapa Hidayat eta cepuk ditinggalian digalar gilir dibulak-balik saat teu acana dibuka teh. Nu sami ngupingkeun sadayana nu aya di dinya naringali ka Bapa Hidayat panasaraneun palai aruninga saterasna. Brai cepuk teh dibuka bangun anu gampileun sareng parantos apal kana rasiahna, da mung ukur dipencet eta cepuk muka sorangan lesot ka betriku perna. Pahidayat ngeluarkeun eusina eta cepuk dua potret sareng salembar surat nu harita keneh seratna diaos ku anjeunna. Katingali socana Pahidayat nyalangkrung cesocaan, sedih manahna ngaos serat teh. Katingali Pahidayat pananganana mencet di sisi cepukna dilebet cepuk muka deui ngejepret, mani ati-ati pisan Pahidayat nyandak kertas nu ditilep dikeluarkeun ti lebat cepuk. Ku anjeunna eta kertas teh dibuka paroman raraina marahmai. Raraina nu tadina katingalna pias meni geblas teh nyiak rada getihan semu berem. Ayeuna mah nyariosna oge henteu dumareda sareng ngeleper tapi tatag sareng lancar, bangun nu bingah pisan. Tah ieu Nyai tandana yen bapa teh lain hiji lalaki nu teu tanggung jawab, tapi lalaki nu leudeung ngalaksanakeun maksudna, sanajan bari pinuh ku rupa-rupa halangan jeung cocoba nu asup kana basa korban lantaran cinta. Eta teh sing horeng serat tikah ti bapa panghulu nu ngusa anu ngasahkeun tikahna Hidayat ka Siti Nurhayati, walina wali hakim jalaran ramana parantos pupus. Neng Nurani ngarangkul sampean Bapa Hidayat beri nyagruk nangis nyambat-nyambat ka anjeunna. Bapa, ieu abdi mugi dihapunten. Abdi pun Nurani putra bapa nu parantos dikantuhun ku pun biang. Mastakan Neng Nurani ku Pahidayat usapan bari nyalangkung ku cisoca, anjeunna ngupahan putrana bari sasawuran dumareda. Nyai anak bapa anu geus lila nandangan Tunggar. Lantaran bapa sami-sami bapa oge kudu dihampura ku Nyai. Nu geus kaliwat jeung nu geus kasorang ulah diingat-ingat deui. Anggur urang muji syukur alhamdulillah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang bisa riung mung pulung anak jeung bapa geus ditepungkeun ku kersa manten jeung geus dibukakeun tina sagala tuduhan dosa nu ditibankeun ka urang. Muga-muga arwah ibu Nyai sing aya dina rahmatna anjeunna dihampura dosana, dipernahkeun dina nikmatna di alam akhirat. Sareng muga-muga mantena ngersakeun mukakeun deui ka jalma nu ngalantarankeun ka urang nepi lara Tunggara. Manehna sing sadar sarta eling kana sagala pagaweanana, babalik pikir ngarasa jeung rumasaeun kana dosana. Neng Nurani leler nangisna teras calik digedengeun ramana. Teh gera munjungan ka ibu sareng ka bapa. Tah eta teh aki Nyai ti ibu. Rayena Rama Siti Nurhayati ibu si Nyai. Neng Nurani enggal munjungan ka eyangna ka Bapa Khairuddin sareng ka garwana. Saparantosna calik deui Neng Nurani ramana nyarios deui. Bisi panasaran kana lalakon bapa jeung ibu. Keun ke ari geus salse ku bapa urang caritakeun. Lamun pareng ngariung jeung eyang Nyai nu ayeuna mah bapa oge can bisa panggih. Di mana ayeuna linggihna eyang teh Nyai?
Ari mama sareng ibu mah jumeneng keneh. Malihnya anjeunna nu ngurus abdi oge. Sur Neng Nurani nu ngabasakeun ka eyangna teh mama sareng ibu. Da nyangkana ka eyangna teh Neng Nurani mah ibu Rama bae. Sateu acana uninga mah kana rahasiana. Engke ari bapa geus sehat, tangtu bapa oge nepangan ka mama sareng ibu. Sadayana arolohok bae ningala sareng nguping reusiahna Neng Siti Nurani sareng Pak Hidayat teh teu sangka yen eta teh putra sareng Rama sadayana pada ngiring bingah muji syukur dina manahna ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos nepungkeun antara putra sareng Rama. Mung Pak Hairudin nu teu patos kaget teh da parantos uningaeun ari kana lalakon Pak Hidayat mah, tapi teu nyangka ari baris ditepangkeun sareng putrana mah teu kinten bingaheunana manahna Pak Hairudin oge. Jang Durahman nu parantos terangan kana rahasia Neng Nurani kacida bungaheunana hatena anu ti tadina oge Durahman mah teu percaya jeung teu nganggap kana carita batur nu ngagogoreng buah hatena teh atuh beuki tambah bae gumbirana. Piungan dina wengi eta diselang ku sursorna tuangeun nu diakutan ku rencangna Pak Hairudin sareng juljolna para tamu anu diondang ku pribumi geus sarumping. Di tengah bumi geus pinuh ku tatamu Neng Nurani Ibu Maimunah geus ngalih caralikna ka tempat jajaran pribumi. Jang Durahman oge geus pindah diukna ngajajar sareng Pak Hidayat caket Pak Hairudin. Pak Hairudin parantos biantara nerangkeun ka tatamu ijab qabulna maksad syukuran rehna Pak Hidayat parantos damang tina panyawatna sareng patepang deui sareng nu parantos di kantun lamina kirang langkung 16 taun. Samemehna ngaos doa di kawitan heula ku ngaos Al-Qur'an ku tamu ti Bandung Jang Durahman teh. Sadayana jarempe ngarupingkeun Durahman anu keur ngaos dina manahna muji ka Pangeran sareng kanu keur ngaos tina soanten nepi kana lagam sareng pasehatna dina ayat-ayat nu dibaca ku Durahman. Matak dedengeun jeung narik manahna para tatamu dugi ka seepna Durahman ngaos teh. Estuning pikayung-yuneun pisan disarengan ku puja-puji para tamu ka Pangeran nu Maha Kawasa. Ditutup ku ngaos doa ku Pak Hidayat brak bae tatamu sareng pribumi taruang balakecrakan pinuh ku kanikmat sareng kagumbiraan mana. Sateu acana marulih sungsong para tatamu nu ngasongkeun panangan sarasalaman ka Pak Hidayat sareng ka putrana nu wilujengkeun sareng nyanggakeun doa restuna. Nyasa terasna mah ka pribumi sadayana sareng ka tatamu nu ti Bandung saparantos kitu mah teras bae ondangan teh marulih. Kantun pribumi nu dikantun nu pinuh ku kagumbiraan sareng kabingahan. Saminggu lamina Neng Nurani Ibu Maimunah sareng Jang Durahman ayana di Jakarta di bumi Pak Hairudin teras ka bumi Pak Hidayat. Salajengna mah bade marulih deui ka Bandung disarengan ku Pak Hidayat nu bade nepangan Ibu Ramana nu aya di gunung. Pak Hamid Sarip nu keur manyisian di Ciherang ngulik rani sareng ngawuruk ilmu ka rencangna sadesa. Urang kocapkeun ayeuna pamiarsa nyaeta di sejen tempat jauh ti tempat karamean anggang ti jalma rea nenggang anggang ka tatangga di tutugan gunung Burangrang. Sisi pasir anu longkawing dina lebah nu lengkobna aya lembur nu nyingkur ci leuweung katelahna aya imah ngan sasuhunan nu nyicinganana geus kolot nakar nelahna Abah Darma pagaweanana kana tani saaya-aya di gunung ngahuma jeung malawija kekebonan sautak saeutik melak sampe melak hui kumeli jeung waluh hayamna reait domana di kandangna rendang. Saban isuk sok indit kaleuweung ngadon nyadap kawung lahangna sok dijieunnan gula mun geus loba ku Abah Darma sok dijual ka Cisarua atawa Cimahi dengan kalebah dinya anu rada deukeut. Tapi ari sakapeung mah tara kungsi dijual ku sorangan da sabulan sakali sok aya nu nyiar ladangna ku Abah Darma sok ditukerkeun kana kaperluan nu eueuh di gunung kana uyah tarasi jeung asin da lalabna mah henteu kurang. Sanajan Abah Darma ayana di lebah dinya nyorangan jauh ka tatangga ari nu nyemah mah sok aya bae boh tatangga nu anggang boh ti jauhna sok aya nu datang. Lantaran ka Abah Darma teh geus pada terang hiji sepuh ahli nulung kolot luhung panemuna loba pisan luangna
lega ambahanana boh jampe boh pamakena jeung pangalamanana. Didinyana seolah-olah keur nyepi ngajauhan ti karamean dunya nyingkahan marganing cocoba siang wengi damelna ibadah. Muja-muji ka pangeran salamina damelna ngan saum tara batal wudu. Bukana satahun teh mung 2 kali Abah Darma mah ngan dina poe tasrek wungkul, dina poean lebaran puasa jeung dina bulan Rayagung, dina poean Idul Adha. Kituna teh sami sareng istrina. Didinyana teh Abah Darma ngumbara asal usul mah teu aya nu terang, aya oge nu nyangka Abah Darma teh cenah nama ajengan baheulana kungsi ngalaman dibuang ku Walanda. Pedah ngalawan tapi ieu teh ngan saukur beja da teu aya anu wani nanyakeun mah. Dalah para pangurus di desana oge nu ngabawah ka tempat lebah dinya. Anaka beneran aya nu mundut tulung Abah Darma mah tara mandang pamrih atawa karana olih estu sahinasna bae. Kajaba ari geus hasil maksudna nu sok rajieun pakawulan atawa aya panadaran kakaraku Abah Darma ditarima. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.